jelema budeg. Aing masih kesel keneh ka barudak ya. Kamari ka aing kos itu ka jarahat pisan goblok. Kuat segala mau apa haji cibang masalah aing can mayar kopi oge. Mungkin ku aing bales pokona mah. Si Papatu, Jin Tomang, si Kinangka, beunang ku aing. Anyangan waatin ngaya baturna. Wah, ya. Yo, Dek, kurang ngarujak kah? Tuh, buahna. Coba. Ayo. Biar aku pamajikan nureuneu sia nu ngidamna. Mbak itu tuh. Oh. Yang itu sia nu naik. Sia atuh naik. Sia nu hayang ngarujakna. Oh, yang itu tuh. Aing nu buat handap ya. Mun handap ya. Heeh. Dek, ulah loba teuing, misi malah beak. Anjir, Dek, abah sireman euy. Oh, jelema we atuh Drik sia nu sireum aing mah. Goblok sama. Terus aing emang naon itu? Bapakna sireum sia mah. Buset, ari sia, ari ngomong teh perlu calangap we teh papatuk. Duh, Dek, euy. Lobaan wae sireumna euy. Arisnya kunaon nih bergoblok kos lalai badot wae. Loba sireum. Aduh. Iya. Si Papa tuh kunaon itu jeung si Jim Tomang we. Aduh. Oi, Papa tuh. Aduh. Kunaon sia? Aduh. Aduh. Duh, sia didatang tong tolang nangka. Arek naon deh? Ya, Dek. Ieu kunaon si Papa tuh ya? Eta Jep murag didinya. Aduh, ni ogoan ti bangsa kitu ge sia teh. Diri saya teh gitu, Bang. Aduh. Aya wae jeung euna teh geus sama. Udah. Aduh. Goblok sia wae tepokeun sia angkanya balas poin sia. Aduh. Duh, aing hirup teh kieu teuing digawe di Pak Haji, dianjuk jeung dianjuk we. Aing kasbon pe jeung mah. Ha. Ho. Eueuh deui, nyawa aing di imang bias gablek. Duit nu eueuh teu euy, elosi uli si euy. Aya dunungan ka dieu, nek mere duit ka aing keur poek hirup teh euy. Duh. Aing digawe diisuk tepi kas angari urang mere-mere kopi. Pisan dunungan bukan goblok teh bukan nu digawe ieu teh. Aing rabalan paeuh. Haji teh teu ingeteun euy. Keur aing geus digawe. Dia jeung kieu we. Can bayaran canaon. Nek kasbon ka Haji. At. Ya, sia ngomongkeun aing. Ih, Pak Haji rada datang. Digawe teh kitu we ngecebrak ngomongkeun aing meureun. Ku aing geus sakitu we digawekeun. Coba sia lamun teu digawekeun ku aing. Ari sia teu narima pisan. Kan lumayan digawe da aing saeutik-saeutik ge. Aya meureun seukeur sapopoeun mah. Pak Haji, kade teh mau naon atuh goreng sampe jeung kopina. Gawe teh nu yeuna pisan. Tuh da sia mah pelbah dinyana doang kayang teh. Kayang mah pagawean anggeuskeun heula. Kakara ku aing diantiran kopi da kege aing teh lain jelema teh hidang atuh. Oke, Pak Haji. Eta pedang kacokor. Buset, ting. Moal ieu atuh. Oh, kana mah geus ka ditu gara balik Pak Haji mah duit. Gua kopina. Ya duit mah gampang, kan sia tinggal ka imah. Wah, ini siapkeun duit. Ngan ku aing heuh kerek nyokot kopi heula sakitu mah. Mana tuh Pak Haji? Nya, gua poho janji. Anggeuskeun heula pagawean. Siap Pak Haji. Siap. Ayo. Oh, jadi dia makhluk ya. Wah. Ya. Terus tongored. Ngopi. Halo, ayo. Ayo, Bro. Bae pagon mah gampang.
Ayo budak. Kamana budak sih ngoret malah mantog. Wah, masalah ya. Si Komar ya. Si Komar edan sarwana jeung nu budak ngagajak ngadu budak meureun. Kamarana tuh. Aduh aing boro-boro nama kopieun. Ngagawekeun pisan ka kolot teh goblok cek aing. Masa Udah nerang budak kuat cicing. Budak ngajailan sih. Budak tiluan. Goblok, budakna keur ngariung euy. Lamun ku aing sampeurkeun ayeuna, moal bener aing bisa disiksa deui wah. Kalah nungguan lengah ku aing, pokeun balas ku aing. Jep. Gak ada udah aing tuh doang dah. Masih deh, itu mah ganggu aing. Saya sare aing. Mudah-mudahan. Ganti awas aing. Dia taruhana gitu tomang. Molor jeung molor bapak teh. Udah aing teh sare aduh. Sare we. Inu kieu euy. Mun kegiatan, peranean kegiatan Jep. Dek. Jor teuing man sia itu marantog aing tunduh hayang molor Cuma mun sare wae gol poe teh. Molor jeung molor. dua. marah kitu sia Nangis aing mangkat lah tuh. man mantog aing ke molor Lawan di dieu teh mangkat oge ieu. Wah, nyisa si Jin Tomang doang ieu. Beunang ku aing Jin Tomang ieu. Aduh, goblok tah budak teh ngaganggu aing keur molor. Awas ku aing dibalas 5 budak di si Komar dan sia. Tungguan ku aing si Komar, 5 budak. Goblok teh aing dipitalin kos kieu di bosok ku aing. Aduh. Ngaduan deui wah, sukses si gendut. Yes. Sampeyan si Bapak tuh bajeng si Kinangka. Yo, Jep, urang nih kegiatan naon nya? Aing jenuh sia euy. Ginu nya sarua aing oge. Terus si Ana ka mana si ayeuna? Nyaho. Sia ka mana? Aing mah rek balik heula, soalna naon indung aing tadi kalatah. Oh, ka mana? Kita pang balikeun endog. Oh, nyanggeus, paling ke aing ka empang lah, rek murah. Aing balik lagi. Ayo jangan. Bapak tuh biasa apa ya? Masuk kurang murah. Tuh kan target diomongkeun. Cicing urang tungguan kita meleng heula kan. Aing korban kedua wah, beunang ieu. Yes. Wah, aing diteangan tadi mulai jadi dieu jelema eta. Gila tungguan meleng heula cicing. Nah, loba yang belut yo. Lumayan yo. Mun bebenangan mah jeung dipais. Gede di liangna. Lumayan yo, jeung dengan sangu mah ke jeung sore.
Goblok sia Komar Edan, lima budak ku aing. Curig teh sia. Aduh si ada patok. Tebenang puas. Tinggal hiji dewa, pentil sawo ya can beunang. Harung ya. Manfaatkeun jeung ngajalan si Jepri. Tayangan di mana budak ya? Dendam nang wa. Budak eta gara-gara manehna ini digerebugan ku barudak. Sia gara-gara sia kamari aing digerebugan. Wah sia. Apa tuh marah teh marah mun dendam. Saya mau cokot Pak. Ieu endok dirasukin indung aing. Sia. Goblok. Wah, astagfirullah. Gara-gara sia aing mah sorangan. Ampur. Astagfirullah. Astagfirullah. Ampun. Mar, sia naonan Mar, aing di karungan piing punya ampun. Ampun. Tuh, itu bawa. Belum dia tembalanjaan hidung aing, tuh dibawa. Aduh, astagfirullahaladzim. Kubuk pahit. Dok. Pahit ka kos ieu ya, penting teh. Tuh, udah ada batur. Aing geus aja deh ampurannya. Unai deui kali deui paling di sana deui di gedenya. Geuring lu sudah. Cara kaget pantau aya. Ya aya tuh ieu mah. Nya kan. Pahit. Pengorbanan kita, men. Pahit. Uang paling balas jadi Egi. Mau aing di itu. Kun, ku aing diangkat celana.